Mengapa tak mencoba bujur? Alhamdulillah si kubu bager-bager teuing euy ka aing. Biasana mah aing ngan diburu hanteng ngan gocap. Kadang 25 salawe anjing babat teh. Tapi kasasanggalan kieu ieu lengkeng campuran Indo Belanda Subang. Teu masih eusnya. Hei teuing. Ya mah pasti dipelak ya. Alus ya mah ya. Karena bujur we. Bujur we bohong. Halo. Sip. Lagi ngapain? Bermodal. Modal we hayu. Sayanya. Ajis, teu sia-sia euy. Nu kieu. Naon kieu? Nu kieu patut sae mah. Hei, ieu teh ti Australia lengkeng merah. Jerona teh beureum cenah lain bodas. Dipakuwu ieu mah. Nu saena iya ya hileud. Nu kieu mah di Australia na dipake parab kuda nu kitu mah teh sip. Ya parab kuda. Udah nu kieu mah teu payu ka duit atuh ai maneh. Payu ieu teh cenah mahal hansip cenah kope buruna ku ieu mah cenah lamun ku duit mah cenah engkena teh ngan saukur kapake sapoe mun ku ieu mah kadahar ku anak incu. Kabobodo sia mah sip. Abo bodoh kumaha? Deuleu atuh. Daunna ge menirang gae kieu ai maneh. Ku hileud cenah teu kaboro nyemprot. Ieu teh cirining buruk sia teh geus we. Aing aya nu butuhkeun sia mah. Ku aing dibeli eta. Aing ge nyoteng untung nyoteng rugi eta genan. Lah, moal Iya di pelaku mana nyoteng hirup nyoteng hanteu anjing ngan 88,8% ieu modar. Jadi 0,1 gitu. Hirupna mah Eta daunna ge meuni porenges kitu na teu Ih, deuleu napan dia mah cenah ku hileud, dia mah teu kaboro ka semprot. Eta geus ku hileud disukan mah ku bueuk si teh beak. Wah, edan. Sabaraha Duitna ku aing Sabaraha? 10.000 nu kieu mah. Aing hitung-hitung melipot. 10.000 lah. Moal 10.000 mah aing babadna genan capek. Ieu nama ku aing teu diitung sip teh eta we potna aing mah. Jadi lain niat meuli ieu na. Nu kieu patut atuh sip. Ieu mah di dieu ieu dipake para embe. Embena moal beukieun. Oh gitu. Diraku si ku ngabobodo mah ka aing euy. Ya sip. Sabaraha? 10.000. Moal teh tadi ge 10 mah. Ye hansip daripada engke ieu maot sia teh teu meunang duit saeutik-eutik acan. Moal 10 mah nah babadna nogenan capek. Nepi ka bedu gocap we bae gocap mah. Aneh mah aneh aing mah ieu jualan kalau kang hitung kana babad sagala eta Nah apanianan dia mah buruh tina babad gored ti si kuwuna ge. Berarti mana dibobodo. Lah, piraku si kuwu ngabobodo ka. Geus atuh tah, tambah karunya aing mah 20.000. Buruh babad atuh sia teh. Geus teh tadi 10 deui. Iya tuh karunya lah. Bina teuing. Aing meuli ieu ge nyong untungnya rugi sia teh. Eta tadi mah ngomongna teh cenah rawat seperti si Malika ka aing ngomongna ge si kuwu teh. Deh ai si kuwu ka aing ka bina-bina teuing nya. Si Malika. Sugan aing heuh lengkeng Australia. Lengkeng Australia kumaha sia teh? Deuleu atuh. Heeh nana mah. Kira ku aing ngabobodo sia teh aing ge dina perbibitan teh geus lila jeung wadoyok. Heuh nya sok dagang boleh nya. Heueuh aing mah geus puguh. Aing ieu mah tambahan ya sebanding. moal aing hitung-hitung meliput anjing 30.000 ieu pot betan kieu. Geus bae atuh lah. Tujuh. Bae. Lumayan waktu jang udut sih teh. Aing butuhkeun. Kedeuna mah halus euy. Buru-buru ku aing anteun. Aya. Bos. Yo. Naon eta? Ieu lengkeng aing menang. Gimana ieu? Aya we lah. Nyebutna kemari butuh geuning. Sabaraha itu sabaraha itu? 1 juta. Ini mahal-mahal tuh, ini mah mungkin 1 juta kah? Pan jarang nu kieu mah di Australia. Hama tuh. Adatna tuh ku hama mah kege bisa diobat. Wah, pura-ku 1 juta. Memang halus si telengkeng teh padahal biar aku hama kieu ye jadi mual gitu bener Mang Jong. Ih, bos. Ieu mah nu saena wajar porengnya saeutik mah engke diobat genan ieu bakal nuluy. Diobat tuluy naon Mang Jong tuluy paeh ieu teh kumaha? Ih, tuluy paeh. Ya, bos. Ieu mah langka, bos.
Pan apal ieu meureun sok dagang bibit. Geus lah 500 ya 500. Atuh bos nawarna aing meni keket mengkene pisan. Baiklah 800 atuh. 500. Daek teu kajeun ieu mah ieu. Sebaya tuh lah. 500 keren. Betul lila. Kurang Kurang 50.000 eueuh deui. Hah? 1 2 3 4 kurang 50.000. Kayak isu ke panggil haji lunasnya. Udah iya. Eueuh sakituna wayahna eta mah. Daek teu kajeun ieu mah. Yeuna ye, can meuli obat kapan teh. Geus bae atuh lah. Kok bae. Bos nuhun ah. Siap sok. Oh, gerak pelakon. Oh. Aing malah aja ieu mahal. Ting 450 gitu. Lah mang pelakeun aku aya nama lah. Ngono jadi. Aing meuli 30.000 jadi 450. Aya jalma nu belengep we 100 orang aing beunghar bisa ka Mekah ye. Da ieu mah halal da bisnis aing mah kapinteran otak. Duh. Bener cek Mang Jiwongnya. Anjing, aing bisa ngopi deh. Minuman dingin. Baik, aing dijual sakitu ge. Daripada paeh anjing keleng kayak aing. Tinggal 20.000. Mayan keur meuli bea sekilo. Asin we, tempe, tahu, minyak, kurang kene. Cing. Nah itu juga. Bos suha euy. Nama mau apot. Kamana? Wah, ieu sih lengkeng. Neng ka dieu geura. Naon deui? Ka dieu we perlu. Mah. Oke. Aya sawawa lengkeng teh. Nanti mana? Iya, Bos. Diokeun di kumaha ti mana. Lengkeng awis mah mahal aing meuli 450. 450. Nawar nama 1 juta, sip. Nawarkeunna. Heeh. Anjing. Mahal ieu mah. Lah ini kan Kumaha ieu? nempoan. Da iya mah. Ieu ti Mang Jiwongnya. Heeh. Anjing Mang Jiwong ka aing ngadeo. Goblok. 30.000 malina nama ti aing. Wah, Demi alo ya duit nageta aya keneh ge. Sesa 20.000 pakai ngopi meuli teh manis aing. 30.000. Aslina. Teu eta teh ti si kubu. Astagfirullahaladzim. Bener sip. Aslina 30.000 meulina naogenan. Lengkeng nagit pamere-pamere acan ti si kubu. Alah maneh dewe sip bodoh. Geus karuhan lengkeng mahal ieu mah pira ku 30.000. Oh da lain aing teu apal karena lengkeng mah ai sugan aing teh heueuh lengkeng buruk da nyebutna ge cenah nu kieu mah naon lengkeng buruk jebayeuna ge geus kieu. Ruksak. Pokona mah ek dibeli 1 juta moal kumaneh ieu. Nawarkeun mah 1 juta aing boga 410. Kalah ngece Geus ieu mah. moal. Kumaha ieu aing? Anjing Mang Jiwong hirupna teh kitu we jeung kitu. Anjing. Bang babad ubuh beak. Awaring. Bos Hansip teu. Anteu Ih. Aduh, anjing. ini dingin gitu nembak teh. Buru. Bagusnya. Teu salah eta calana. Salah kumaha? Padi asup. Kancang ih, Hansip di mana ih? Cing. Aya janggotan jeung kumis. Teu aya dua alama gitu. Asal keren mana tuh? Tuh. Ngawur we. Tuh si Hansip mah aya tuh di pos tuh. Kita tadi atuh gitu. Aduh anjing. Baik. Percaka aing leungit ieu mah goblok. Aya model nu kitu ge. Soal. Mang Jiwong. Ya, kebenaran. Cenah di pos tadi. Oh, aing keur bete sumpah ya Allah, ya ujian aya deui wae Gusti. Cicing gra. Kan ujian. Ujian. Ka mana maneh? Kan sip ngajak. Rek nanyakeun ieu. Lengkeng. Oh, Ya, kayak akbar geus masalah lengkeng deui. Kumaha lengkeng aing? Ih, itu yang dibutuhin 2 juta bae cenah. Nah, nu bener bunga. Eta bener kumaha? Anjing. Aduh aing.
Aslina 2 juta. Asli itu cuma gua aja mana. Terus dijual ku aing ke Mang Jiwong 30.000. Aduh. Hah? 30.000? Aduh. Sing bener atuh. Eta nu meuli Lu bener bunga panjang 2 juta yuk. Heeh, Aslina. asli. Aduh anjing, demi Allah. Aduh. Hah? Anjing, nah aing kudu kumaha ieu atuh. Aduh, berarti pakuut teh bener anjing ka aing teh. Ku aing dijual ka Mang Jiwong ya. Nya 70.000. Ku Mang Jiwong teh dijual deui ka Pak Neng Oh, si jual. 450. Pan aing teh beuki ka dedet wae hate aing. Enang adanya ti maneh deui 2 juta. Anjing, hate aing yang ditenggel di mana yuk. Pinter jual sakitunya. Anjing, aing. Anjing, aduh terobati. Aduh, aing kapan aing gelepok ya, Gusti. Aduh, meni indah aingnya. Geus menang duit. Sangat the best. Aing datang ka imah ya mah bakal aman, nyaman, tenang. Kopi kieu hirup aing. Menuju saya merenya. Sip. Di mana? Pasti pos ronda. Oh, Biasa. serangan. Naon ya? Lain. Terus mana wae, nembe? Biasa, udar ider we Udah duitennya. alus wae nya usahananya nuju saya. Alhamdulillah, ayeuna mah Aduh. rada keur hoki meureun sip euy. Terus pajang lengkeng? Hah? Lengkeng terus pajang? Oh. Lengkeng nu ti maneh sip? Heeh. Enggeus. Aduh, ka ical sabaraha? Nah, lumayan aya jeung meuli uyah mah jeung beas. Patona merenya beasna. Nah, Nipu gitu hirup teh. hah? Aing nu capek babad. Wah. Naon Sanu maksudna nipu? eta teh? Sanu nipu sip? Di dinya nyebutkeun lengkeng buruk. Lengkeng nu kieu mah teu cocok. Aya dijual ka ditu 450. Kasih bos suha. Naon maksudna? Geus apal. Apal. Nya geus kagok ku aing dibuka nya ku aing dijual ka bos suha 450.000. Aing meuli 30.000. Tah eta mah kapinteran dagang atuh sia teh sip. Kacerdasan otak Dedek Jiwong senglek anu kasem anu gantong teh maneh mah boloho tuh dah. Lain gitu, ulah gitu. Ya hirup teh bertetangga. Suatu saat pasti butuh ku Hansip. Sing aing nage aing butuh. Moal. Itu domba aing itu tuh. Awas ya mun aya pangabutuh. Ulah gitu. Naon Itu eta teh? kumaha sip aing mah usaha. Bebeja we nu sabenerna ieu mah lengkeng alus payu sakieu gitu bejakeun. Naonan eta teh? Lamun aing nyebutkeun eta lengkeng alus atuh moal dijual 30.000 sip. Tapi da ulah gitu oge atuh dina nawarna atuh 100. Ku aing ditawa dibikeun gocap ge meuni. Embung tadi. Komo Ampura. kalau mekrek 10.000. Hampura atuh sip. Lain hampura-hampura ya. Yang Yang geus untuk katahan mah ya. duitna ge sip. Apal ieu meureun aing bayaranna di ditu di dieu teh. Percaya tuh. Bieu panggih jeung si Bunga. Kumaha sih sip? Nanyakeun deui we lengkeng. Nu meuli 2 juta. aduh Aing tah. Mun lain Mang Jiwong, mun lain warga dieu da aslina 2 juta sip. 2 juta sip, 2 juta sip. Geus Aing. pugul. Mun ku aing dijual Nah, ka di si dinya Bunga nya. ngajatna. Atapan ku aing dijual 450.000 sip. Coba ku aing dijual 2 Kudu juta. nama Hansip anu nyeri hate teh. Nya atuh sip nya. Suruh babad ti si kubu. Olah dibeli 30.000. Sok dikeun dah. Geus 50. eueuh duitna ge sip geus dipake bayar. Aing pan didaguan ditu teh tadi teh matak aing kapepet, pucuk dicinta ulam putih baca aing teh menang bati Ngarian sakitu. teuing rangda. Gerah hirup teh. Ngarian we rangda. Cida eta mah tuh da kumaha deui sip eta mah. Seni. Awas we suatu saat pokona aya dina kaapesan Mang Jiwong tingalikeun warga murusut da ka imah eta. Aing babat ku nyeri. Bakat ku nyeri hate. Nyerian hate aing. Hampura atuh sip. Lain hampura. Aing mun we negara hukum dak aing. Nya sip nya moal. Aing mah meuli goblok. Masih teh kurang sasendok eta.
Duh, aing hanjaka atuh si bunga 2 juta euy. Lah lain milik lah. Yes, si bos di dia. Bos oding deh, Ding. Mahal yang teh. Hah? Nyuwung. Itu 70.000 teh si Hansip salin. Cuk saha? Si Hansip tadi di dia. Oh, si Hansip we teh mah dapalan harga. Tadi mah ngacacang cuk urang bos. Kumaha cenah? Oh, nyebut teh mulai 30.000 cenah dijual 450. Oh, di dia tadi dia ngomong yo. Aing hanjakal puku. Jadi jual kasih bunga. Ditawar 2 juta. Allah, kurang. Oh, eta bibitnya geus ka mana si pelakan? Waktu itu di sana. Bayalah, si bunga udah stok heos. Nubaran hari teh. Atuh berarti gede. Sakali-kali atuh sia teding aing menang bati badag. Semeuni sok iri. Dicong lah. Hah? Dicong lah. Eueuh, Ding. Eueuh. Eueuh pan geus dipake bayar atuh, Ding. Lain ulang ngahutang wae geura. Ih, kalau ceramah sama sok kitu ya rokok sading. Nu batur ulah. Ulah nu batur. Awuhan, Ding. Heeh. Sama atuh tadi. Naon si Ding eueuh aing beak duitna ge. Tah, tadi teh si bos geus di jam sabaraha tuh da geus eueuh, Ding. Ieu moal dibawa paeh ieu, Bro. Naon nu ngari bapak? Duit. Heeh. Duitna geus eueuh. Cumur aing padahal aya ngopi, Man. Hah? Yang ngopi padahal cumur. Meuli atuh meuli ngan aing geus teu boga duit. Eueuh. Beti gede we ngakukeun beti gede. Eta mah kapinteran otak, eta mah kapinteran aing si Hansip we nu beulat. Ah aing dia kali parenta duit mah ah. Kela, Hah? kela Bang Jawab. Kata si Oding ah. 30.000 kumaha bener 30.000 meulina. Oh, dibeli 70.000, dijual 450. Lumayan. Ka urang 450.000. Nu tadi. Eta mah kapinteran urang eta mah, Bos. Ding, ya Pak. Aing kali parenta duit di dia mah. Deh. 30.000. Yap. Si cuma. Nah, Bos, nah benar. Bener ding, gua aing ditawar 450 nawar kita masa juta. Tapi dak memang lengkeng alus eta teh. Bisa 30.000 nya meulina heuh. Cahaya ulah ditawar ieu, Bos, ulah ditawar murah. Teu nyaho pan aing juga tadi nang 30.000 semua. Kona saha tuh belegug-belegug teuing. Si Ambon si Hansip anu belohona nama cenah. Yang si cumur mah geus we aya geus boga duit teh kitu. Kamu udud di lain. Eueuh, Udud aing di Barawa di. bawa. Deh, Udah kitu, kita mun geus teu boga duit, tadi ada yang nyamperkeun.